Aing bararingungnya jaba kedeng di setor kontrakan geus arek jatuh tempo rek jual emasnya minjem ka Mak Odah moal mantak mere nu aya aing diceramahan biak bersih. Mana kan ada keur tandur. Oke. Halo? Iya, itu gimana? Iya, soalnya di sini stoknya udah habis. Udah pada habis semua. Iya, bibitnya gimana? Kapan datangnya? Tuh nanti pada nanyain ini di sini. Ya udah. Oke. Nanti kalau misalkan udah beres, nanti langsung anterin aja ke sini ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Ya. Heh, playboy. Kamu Kamu di sini lagi ngapain? lagi nunggu itu Mak Odah. Mak Odah Sama yang lain itu kan belum pada dibayar. Mak aku lagi tandur ya di situ ya. Iya. Tadi teh aku ketelatahan. Iya, apa? Suruh ngambil uangnya. Ambil uangnya. Kuliahna. Emang Nyokot iya? kuliahna, Enggak. Ih serius, Emang tadi Mak Odah Mak bilang kayak Mak gitu? Odah meuli paket. Ting paket nonona malieur urang teu nyekel duit. Nanti dikasihin enggak? Ya dikasihin atuh Ardi. Ini teh percaya pisan kamu teh Aku mah sama takut aku. nggak dikasihin, soal kasihan Mak Odah kan kerja capek. Masa kamu yang ngabisin? Ya, kamu jangan fitnah ya. Siapa yang mau ngabisin uang Mak Odah? Aku cuman minta kuliah Mak Odah soalnya ada paket di rumahnya. Enggak, Mak Odahnya bilang enggak. Ya bilang lah, kalau nggak bilang mah gak bakalan aku minta sama kamu. Enggak. Nanti nitip ya. Ya, Mana iya. ini ya? Soalnya kasihan. Ini Berapa ini? lihat aja berapa. Ya 4 poin. Iya. Hasilnya nanti ya. Ya tenang. Ya udah. Sekarang kamu mau kemana? Ya aku nanti nunggu yang lain kan belum pada dikelas sama. Ya udah aku mau cepat-cepat pulang ya soalnya takut paketnya datang. Ya udah, nanti nitip ya. Iya. Nanti bilangin aja ke Mak Odah uangnya sama si Iem gitu ya. Iya. Ya gimana? Oh iya. Ya udah kirim sekarang aja ya. Soalnya takutnya nggak keburu juga ini. Banyak soalnya. Ya. Kirim ya udah ya. Nanti telepon aja ya. Ya. Assalamualaikum. Mah, gimana? Wis alhamdulillah entos beres, tapi ya gitu bibitnya itu seep. Oh, tadi kebetulan aku udah pesan terus mau dikirim sekarang katanya. Yang geus eta berarti mah isukan meureunnan. Berarti besok ya berarti ya. Sekarang mah isukan. udah sore juga. Udah kan. sore ayeuna mah. Terus gimana teman-temannya udah ada? Nya ada nya geus baralik ayeuna mah. Geus baralik soalnya kan. Mau pada dibayar semua. Mau udah? Emak mana bayaranna? Kan udah sama Iem. Kuno dikasih iam kan? Iem tadi bilang kayak gini sama Ardi, katanya uangnya mau udah bayarnya mana? Udah bilang soalnya tadi gitu. Nya lu udah satu ku si iam mah. Emak yang bilang katanya, suruh emak. Cuk aing mah tadi mah di sawah wae tandur. Emak yang bilang tadinya katanya Iem ke sawah tadinya gitu. Alah, enggeus ludas ku si iam mah. Kuno diberekeun ujang. Enggak, kan dia bilang bener. Nggak bohong, si iam mah nggak bohong. Bisa-bisa manehna eta mah. Terus gimana? Malah dibayar ieu kumaha emak? Ya Teu meunang kuliah meureunnan. Mumpung Iem baru itu. Kamana Iem lompatna? sono. Kurang hidang banget duit tandur aing dicokot. Jujur aja, Mak. Ya danyekeun kengke mah ulah kitu nya. Ya kirain bener, Mak. Ari nggak tahu. Didenge-denge teng si iam.
Mari nyusul si Iem ah. Ya Arin lagi nunggu itu dulu. Heeh. Hati mak. Non sih gerenteng wae bela. Duh, itu boga banget beas is. Mana ieu mulai biasa ya. Lain aing erek balanja nempo ieu tukang baju ngeridit. Siapa belaan kena nyokot baju teu boga duit oge. Ya, beas pembagian datang can si aing teu boga duit ih, teu boga beas duit. Gila pokoknya. Oh, si apal pas laki aing balik tarang ngiriman ge saperluna manehna mah. Ya ngomongnya diomong. Ya kan teu boga HP, manehna di mana-mana nyakel HP. Juga salah kita kabehnya. Teu Oh, urang teu maneh. jadi hayang ngeunah sorangan nya isnya, aing mah pusing dah ah. Rumah tangga pasti Mendingan kene ngajablay. Pasti iem nya. Ah, mendingan rada nya. Kayak duit eta. Dek meret, non sanu dek meret di mana-mana kita tampanan. Aing mah mending jadi randa, cek aing mah da boga salaki di karagok. Emang kamu mah. Kadinya tah batu mah ribut menang beas pembagian. Lain ngomong-ngomong duit mana yang kirim itu. Urang dulu kan ditek-tek. Oh. Heeh. Kunaon sih mana ke kasmaran? Ya, henteu pada orang disebut randa wae, bukna pirang. Jaga-jaganya. Oh, nyaho. Randa kan geus geulis. Ya, ayeuna mah ya geus jadi randa we bibir sia geuneuk. Heh, Mana? nanyakeun ka Mak Oda. Mak Oda menang beas pembagian can kitu Anya soal. teu kudu nanya tuh. Soalnya RT golongan Haji Aman mah enggeus. Usinya batu mah di daerah Lumayan. saja beas Deh, duit nyaho, salain ayo. kabehnya. Kurang hidang banget. Duit tanduran kolak dicokot. Ampun, tinggal kamana budak na ayeuna. Kitu marulu si ieu mah. Yeh, ladang capek aing. Ngeunah we mainna mah kitu. Awas ku yang diudag sia Yam. Hah, aing nu capek sia nu ngeunah. Kuman si Warti mah. Kudu dicangke mos kitu sungutna. Kunaon ini nih Sih kagak rendang wae kalau wae balik di bawah. Napa sih Yam tak? Nyoto Itu dah, Mak. duit tanduran aing dicokot, tuman. Eta geuning nyahueun. Ya karena dibikeun wae itu udah nyaho boga anak sangke edan auzubillah minasyaitonir rajim. Minta kasih Ardi, ujang kasep. Atuh, nyaho kos kitu ya si Ardi deui. Nyaho diberekeun wae aseuana sample jeung Mauda mah nya isnya. Ieu malah mun boga tanduran deun eta ngomong kan Suputkeun, jejeulkeun di aing nya is. Jam ulah kitu lah dibere. Henteu suputkeun di aing nya. Sarua wae ku sia pake balanja. Oh tadi teh marek nyokot duit tanduran teh geus dicokot mah teh disepikeun heulaan ku si ieu. Oh na teh angna ulah cicing wae itu udah mah. Ayeuna arek dioncok ka ditu. Tuman. Tuman aja jigana mah mak Yo. emang teu betah di dieu. Geuning boga imah ge ulin we ka dieu si Iem. Nya teu betaheun meureun di ditu ge. Ulina ka dieu wae da batur di ditu mah. Eta eueuh pisan 50 ge meureun. Boro-boro. Tadi di jalan dieclok. Kurang hidang sia mah ngeclok ka ini. Mau ada boga beas loba teu? Pugu kertes seueur beas. Ah. Ya mak, eta beas pembagian turun teh mak. We geuring. Udah mama. Golongan Haji Aman. Ye, dengekeun mah lapur. Nya lapur anu baleungar bareunang. Aing mah nu malarat teu meunang bela. Nggon mah ona teu boga kakanya. Mah biasana mah meunang ayeuna geuning batur tahun urang teu. Aing nu korupsi sugan. Doi masalah eta. Jelema ayeuna palalintar geuningan korupsi wae. Ah, mah udah bisa ka batur, mah udah gede pinteran ku anak lah nya isnya. Bisa ka baturnya. Ya, boga anak teh, boga imah di ditu, ulina ka dieu minjem duit ka dieu nya geus ka hiji nya is di dieu aja. Eleh pisan parusing sia mikir si teh. Baru rusing. Yang geus kawinkeun aja si Ujang Kasep. Heula mun daekeun teh mah da bungeun Ujang Kasepna. Napa sudieun? Kos golis wae anakna goreng oge. Terus napa si Iem teh di jalan? Ya, mau dah. Geuning mau dah mah si Iem banget ta beda sia. Mau dah mah bodas nya isnya kunaon si Iem hideung nya isnya ngalah ka bapana kitu. Nyeuna eta teh pokoekan wae bela. Mau dah mah da asal teh alus teh kitu nya. Pemakasan hideung Sugan mangkas man jangkung hideung baheulana. Heeh. Ada kasep si Kasman oge. Oh nya eta mah si Iem anak saha? Nya. Ngundar apa mak? Ngundar anak dada. Yang lain kan uyu nya emaknya, emak makan undang ganti teh ya. Ayo udah nyekan mama keur ngora keur parawan mane kos kembang. Kembang pasir. Bukan teh kembang bang. Beda sama ah.
Goli si salebur teh bogohon kabeh ka emak. Tapi eleh ku nasib mah nya anggarna balangsak na geuli sakumaha wae ge. Tinggalkeun pae. Ya, kumaha sida dunia mah berputar. Ya pan baheulana mah odahna ke mangkas mampahin orang-orang teh embung kawin ka anu balangsak, hayangna teh kanu beunghar wae. Untuk mangkat beunghar henteu balangsak we. Jadi ngomongkeun eta aing arek neangan siam. Kok ditu teh mah noncom. Pusing-pusing teh boga bos ieu ujang kasepnya tas bon nyasipnya ieu eta is aing ngomong teh pabeulit is Lain karunya nya. Punya geus kolot tah meuni geus bongkok kitu nya. Jigana sih emang insafan kan lamun mau odah pae. Pae. Mata doakeun ieu si bubu rupana masih jeung Kamu kok begitu menawan, membuatku tak bosan-bosan. Masya Allah, anak Maoda jadi artis ya Allah. Bajai ke mana? Ya biasa ya kelalang keliling we. Motoran lembur. Yam, mi tambah gelis santai. Nah, lah. Kurang tuh dah wajib cicing di perumahan. Oke. Batur nak hadi we jadi hayang ke lembur wae. Di lembur bade deuleun. Ya emang orang lembur maneh hayang icing di kota. Tadi tas kama oda. Oh udah, geburu-geburu oke pantona. Nya nyumput meureun. Di sawah meureun. Nyumput dumuk nama. Urang can mah beas ya teh lah. Di beas. Ya anu beunghara teu kudu meuli beas. Hayang dahar ka Abang nu beunghar teh barang dahar. Oh, ya tinggal kari meuli ka nasi padang ka warteg. Bosan Pak Haji, bosan. Lain bosan ngomong we ka beuli. Ka beuli lah 15 mangkok oge. Nasi padang mau ini mah hayang sanggare teh huut. Ya, ngomong-ngomong eta Mas ka mana kongkorong nu gede. Nah, ya. Di imah. Ngomong aya wae ciga nama digadekeun da. Kan nya sorangan ka lembur teh di perum ka dieu teh jauh bising aya padog Duh, biasana ge dipamerkeun wae soalnya pake deui tenang we. Ya ngomong-ngomong Maoda mah ayeuna mah tuh kudu dibere duit ku maneh. Noh, kunaon kitu? Oh, ayeuna mah kuli wae loba duitna ge. Nah, konya syukur wae. Adengar ulah dipentaan deui ya. Urang mah mantak. Ngajak duit kolot Bu Haji. We mampu keneh. Aing ngomong wae mantak wae, ati baheula lagi pugu duit kolot wae. Tuh iraha, geus 2 tahun setengah sabarang kuing baik ti Saudi. Dan pernah ngada duit. Ya berarti baik ti Saudi ngakadan duit Maoda. Ada deui. Ya yam sing nyaa ka kolot teh yam. Natunya aku naon? Kan kuing ge diajakan ka imah gedong embung hayang di imah harek rubuh wae. Ya kolot teh bener duit nu aya ulah bebek ulah sagala macam. Nanti iya mas oge aya 15 kilo deui. Ya kayona ke kedeng deui pake bayar kontrakan deui. Ngakon bae. Ngomong-ngomong moal aya tungtungna ngomong jeung sia mah. Nyaman aya tungtungna Bu Haji. Curang aya tungtungna. Ayo ya mah. Oh curang ka banget Bisa banget nyonamahan batur teh. Wih. Capek deh, nu penting mah aing boga duit. Geus belanja teu boga beas, teu boga sabun, eueuh ringso, eueuh sagala-gala. Pusing. Tata kolot yang masak bedegong yam. Nanaon mah kolot kan? Mah, kunaon ge gerendeng wae. Oji. Naon sih? Ya biasa, duit mah dijabel ku si Iem. Yalah si Iem kitu marulu. Kuliah tandur mah capek-capek di usi ujang kasep. Dicokot ku manehna di piheulaan. Kayak dibere deui itu isukan, tapi nah ayeuna teu mah duit teh bang jeung jajan doang. Jeung jadi gawean nu di Bu Haji mah. Ya kajon daripada ke teu manggi jajan, teu manggi dahar. Mana marek neangan si Iem heula. Ambrok teh jeung si Iem. Amprok tadi. Terus ke mana? Tadi di itu belah di itu. Tuman banget sih mah kitu marulu keur ieu ka Bu Haji kitu. Ayeuna kasih ujang kasep. Naon deui wae mah? Ya eta si duit tanduran emak dicokot ku manehna. Oh, dicokot kasih ujang kasepna. Heeh, tadi marek nyokot duit teh geus dicokot ku si Iem cenah ampun. Indung ngagawean we hungkul. Ya, ayeuna mah tuman erek dioncok. Ka mana mangkat Bu Haji tadi? Tadi ke belah kidul, Mak. Tuman Ya banget. kuing enggak si papagahan cing teh. Ayeuna mah imah geus masing-masing cing teh. Meureun rasiko ge masing-masing kan ini boga duit ulah sok diganggu cing teh.
Boroning diomongan ku batur kok kolot gitu denge Bu Haji teh. Oh, suning banget. Itu maru lu sih mah ya ampun tengan. Di Rukiah sugan nah. Kuduna di Rukiah. Oh, bawa ka ustaz jadi itulah. Karena si ieu mah lamun eueuh di lembur dia arek ka ditu ka perumahanna. Sugan. Tuman banget kudu dioncog jelema teh. Hei, adena kawin tadi ente menta da mah. Entong dibere, lamun menta ulah dibere. Wah, Kadang aing capek, tandur. kayak isu kan mesti rek minta duitannya. Bu Haji Heeh. ngan eta we omatnya lamun si minta duit ulah dibere. Moal, ieu nama moal. Terus nyaho kos itu. Ayo Bu Hajinya. Ayo, Mak. Ya Allah, kolot bati ngagawean deh hungkul. Duit lah dirampas ku manehna coba. Si Sarkia mereka insafna. Baheula mah aing sok ngintip teh kieu nya. Lamun aya nu keur mandi teh. Pas diintip teh bujur belah. Nararajis. Ayo siang ngintip. Meni kaget sia mah. Ya, mata sia pintitan sia. Itu keur ngisang. Keur ngisang. Make kutak. Jadi inget baheula nya aing bae keur itu. Nyawa cerita mah udah. Lamun mah udah neangan aing. Ya teh sia boga salah. Sembarangan wae si ulah sok mitnah aing ge boga duit mah 200.000. Aing ngomong. Nya aing mah Indonesia nu ngomong ya. Lain aing ngomong lupa duitna wae nya. Wah ya we elit sia. Cetek saha? San ngomong. Mana lah cek Hayu aing mah ngerasa tegeunahan aing mah hayang diriungkeun di desa. Hayang diriungkeun di desa, hayang diriungkeun di desa. Kangen aja kolot sorangan eta hidang. Nya fitnah sia. Fitnah kumaha Indonesia ngomong. Lamun caibatna aing teu kabuktian nyopet duit tanduaraneun mah udah sok aing dibawa ka Kapolsek. Dumukna si Ardina tuh ngomong si Ujang Hayu, Kasep. aing ngarasa tegeunahan, aing ngarasa tegeunahan. Hayu urang ka desa. Urang ka desa, hayu urang ka desa. Gelo mana nu Geus sia embung. Sakunaon imah di ditu ulin we ka dieu. Nya aing bete lah di ditu mah teu boga tetangga. Nya serangan kan di perumahan mah. Itu sararudit teh aing cing di imah. Ya, apa pentau duit, biasa boga duit eueuh. Bisa banget geus mitna aing. Nek lalebok eueuh deungeunna teh. Kumaha teh umah odah balangsak mah Mah bisa banget sia teh. Balangsak we ngadoakeun aing teh bener wae. Sia sakit teh boga indung lumayan kene ieu teh beunghar oge. Lumayan eta aing ge pindah deui sia teh ka dieu. Duit tandureun mah odah oge dicopot. Ecek saha? Ecek saha? Mah odah nu ngomong. Fitnah. Berarti mah odah kitu ngabobodah bagana. Oh, siap kena. Mak. Ulang tanduran aing dicopot tuh sia. Entah cek sama. Si Ujang Kasep. Jelema eta mah fitnah. Ayo sia aku ka dieu ngaku. Sia tenang ka kocok mah anak Balik. aing ngomong teu wae nya. Asal teh sih dipikir-pikir teh hidang nya isnya. Oh, emang dikola lagi teh hidang bloin sia. Aing mau ngulin jeung manehna Lamun hidang mamaran aya nu ngawin nya teh. Oh, lamun hidang mah moal kami genep kali. Batur mah ya kali genep kali teh geus Iya, sama Sudieun, main Sudieun. Matek saha. Saya teh ka aing teh kunaon siam, hai di tanduran aing kunaon dicokot siam, ladang capek aing ya. Ya sudah oke mamah. Kitu wae, ye nyari di pentok ku anak teu boga duit, eueuh teh naon teh. Ya emang kitu sih mah udah lamun minjem iraha dibayarna ge iraha. Kan kamari toko mas tutupnya. Ayeuna rek ngajual gelang deui. Tenang we mah ieu tibang duit 200 mah. Kayaknya penan pe kemis mah teh hidangan aya sia teh buka. Tutup si encina keur ka gereja. Bu, mana duit aing? Wah. Duit aing mana? Geus beak mah geus beak. Dibelikeun naon yam? Pake mar eclokan. Kasih embai. Nemen pisan sia teh yam. Aing capek yam ka sawah papanasan. Wah, capek oge da dibayar. Lain minta ieu. Mun teu dikitukeun mah moal mantak mere ka anak. Anu kamari ge can dibayar ya nu kamari sia mah janji marulu. Catet teh mah dibilik teundeun. Kamari 100 terus tadi 200 nya tah jadi 300. Dibayar ieu dibayar teh mah mah urus ngeranya aku mah mun hareupeun umum nanti teh. Kudu lah ka mana Mas? Mas ka mana? Teu dipake. Kitu marulu sia mah sia mau dijual kade. Mau dijual. Aya kene di itu di kamar. Terus aing kumaha ieu we beas. Nya geus emang ngeclok ke kata tangga. Tetangga aing ngirakeun ngeclok wae. Abi omi ngeclok. Sia mah nemen pisan ieu ka aing teh yeum, sia tarik maehan aing. Nyalek maehan atuh mati bang duit diinjem ku anaknya meuni ajina pisan ampun aing Nyalain mah. teh ladang capek aing 4 poe yeum. Ya heueuh kege dibayar emak. Tenang aya kene geulang tuh di lamari.
Supaya aing jajanan ieu poe ieu. Minjem duit lah ka sawe, mama kitu lagi sekolah banu balager ka emak. Emang mah teu meunang bantuan. Buru ka dieu lah, nyuluh aing nya. Tadi ya. Naon si emak ah? Cicing tungguan sia. Rek naon deui sih? Dibang duit diinjem ku anak ge meuning ngomong malulu. Wah ajina sakitu teh anakna hiji kumaha mun anakna salosin. Iya. Belikan beas aing sakarung. Awa mah duit age geus beak. Duit tadi, ladang tadi aing tandur eta sakar meuli beas ya. ya. Kita boga hutang ka tetangga teh. Bayaran pakai duit sia, ulah ladang aing tandur. Ngajual emas oge tutup. Dibelikan beas eta teh yeum sakedar aing. Mama ngadari mah hut badag. Emang aing entog Nyakeun bae atuh mah sekali-kali ngadahar hut badag. Hidung sia mah kitu marulu ka kolot teh. Dibang duit diinjem ku anak teh ampun, nginjem malin mental lain mental. Mama jeung hayang nyaho, beulikeun eta beas. Bodo teuing Iam! Awas ya mun balik deh ka dieu. Ku aing sia. Tuman banget. Aing boga anak ku kitu-kitu taing sih. Duit ladang tandur dicokot ku manehna. Ya aing kumaha meuli beas make naon, Yam? Aing kalaparan, Yam. Yam. Aing teh kudu cocolowokan we kieu meureunna. Lamun aing loba panyakitna mah aing geus modal. Mumosing we aing tiba heula jadina teh moal insap sia. Insap moal woi, Yam. Kos moge lah aing awak-awakan kos kieu. Aing teh balanja, eta aya tukang baju. Kan itu kan. Tah pas legok eta nya. Urang. Cuman kok dioncog wae jelema eta mah. Nya geus kasbon mah udah teh nya. Nemen-nemen tuh yang kasih ujang kasbon mentah heula. Ujang kasbon. Ujang kasbon. Tahu ujang kasbon. Bu Haji teh geningan.